Hai guys, jangan lupa komen and subscribe. Duh, rek ulin cara dem. Rek ulin motorna bensinan. Aing mah terus petet eueuh itu aing ngajak ulin ke singamal. Duh. Hayo. Ngelan, balah depan we. Keung dari dia mah teh duh. Sieun kieu. Bok saha kamahan. Aduh. Hayo. Degung wae aduh. Sieun aing kamahannya heuh. Ayo. Keluar sesok sia. Lu tinggal aing hayo. Der. Ok buru muncul. Oream. Naon aing? Tercicingnya aing ieu goblok. Aing tebal ah. Aku murah-murah. Ulin. Ulin nek naon? Hah? Ulin mang ulin ya? Mana duitna? Iya duit aya sabaraha? Tinggali. Tuhan en maning kumaha siang bebu. Ai sia goblok ngejedog. Gua mana ke dia? Naon deui? Ulin. Ulin. Heeh. Urang teh nanya naon? Ku naon jujur urang ngararateul. Tara omeh meureun maneh mah. Itu bersih gitu. Di sabunan 2 bungkus, uyah 2 bungkus, pecin 2 bungkus. Ah, maneh mah aya-aya wae. Pan nameh bersih jeung gurih. Suwe. Kenaon? Hah? Moy mani di dieu? Urang teh hayang udud. Duh wae itu teh manggih. Meuli tuh. Teu boga duit ieu teh. Ka mana wae maneh? Aya di Tuh. mah. Rekam mana ya? Ka mana? Atuh, engke karek papanggih jeung urang atuh. Teuing, naha we tara ulin atuh? Heeh, pan ieu lah sibuk urang teh jeung si Edon barudak. Sibuk naon? Hah? Tah biasa we. Ieu caricing gitu, ngagopi. Ini kaset maneh. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Ayo urang mah teh kaset-kaset. Manya, Heeh. cek saha? Hah? Cek saha? Ka buku urang. Buka kamu. Gitu. Urang ek nanya, eta li nanya we, Nanya naon? hah? Nanya naon? Urang teh nanya bidan eta bisa galilis gitunya. Teuing atuh meureun. Kumaha? Pa make tipung tarigu gitu gelisna. Bisa jadi. Memek apaan? Memek apa? Apa? Make up bobodohan ku tipu. Heeh atuh urang teh bidan teh galilis gitu cukup teh. Hayang boga ieu pamajikan bidan urang mah. Atuh hayang pisan. Hayang Hayang naonna? nyolokan bawa. Nyolokan bawa ya. Urang teh ieu boga duit teh. Hayang duit? Hayang Coba ulun mana? Saya Cetan mah bieu. mana nu no ya? Bieu di tukang anu. Saha? Sugan setan. Ah manyawinya beurang. Hah? Kaman. Anda eueuh li setan itu. Nya beurang dengan setan. Setan nya saha? Tangga dugugan anak saya tahu. Dulu nasi mengok. Nasi mengok. Aing mah kang naon? Cicing. Cenah tuh berat betik mah di dia. Di dia ngobrol. Ngobrol naon? Nah, biasa. Mat, tas di mana maneh kuku-kusukan gitu eta? Kesulin. Ulin. Oh. Ai si eta si Edon jeung si ieu sa si Petet ka mana? Si Petet satu eta teh hiji di teh. Cungkring. Heeh, begang awakna. Nya anjing. Okurangan dahar udah. Nah, kadek naon? Di tukang toel-toel. Tuh, si teu ka
kesangan ngawase sieun jurik cenah. Oh. Kenalan heula tuh mah teh can kenalan can wawu ai maneh. Sok kenalan heula. Sok. Orang petet. Oh, si orang mana? Hah? Si orang mana? Iya. Oh. Biasa pamanggi di jembatan urang teh. Saeta gitu. Bawa we kurang teh eta. Bawa ka dieu. Jeung heula tuh. Goblok. Ya, Maneh geuningan sok kitu gitu ya. Tadi itu mau kopi-kopi aja maneh mah. Diitna we. Eta tuh kakolot mah teh tuh. Begini ya. Aing mah. Cok atuh ngobrol teh mah duaan tuh lain jeung urang wae. Sok mana lah. Maneh tadi kenalan terus gaduh ka bogo ah. Terus gaduh ka bogo gitu. Sok. Terus gaduh ka bogo gitu. Daerah ngomongna tuh Pengera-era saya talapung ku aing. Tanya. Hidup sok ngobrol tuluikeun jeung mana. Era. Dak saha maneh? Udah sawe sia wanian. Aduh. Si ieu tak si ieu di mana? Mana geus boga ka bocan? Geus atuh menyawe acannya. Hah? Naon? Mana boga ka bocan? Ya acan atuh. Hayang ka bidan cenah. Bidan begitu banget burik yang kabidan. Siap paling nyebut naon dia? Burik naon? Burik we teh. Kasep dieu ai maneh awewe ge loba anu ieu ai maneh bogoheun ai maneh. Siap ge cepet bunyi tariku. Eta mah. Teh hujan di teh kamarana kopi-kopi acan. Woi, anjing goblok. Tahu? Weh. Iya. Cungkring geuningan. Cungkring euy. Cungkring Kenapa dia? Daruk. Hah? Bisa ieu. Ieu. Cakat kenalan heula teh. Cungkring. Bunga. Oh, sok. Kenalan heula. Cungkring. Cungkring. Nya ngaran teh cungkring. Guru saha tuh? Naon we atuh? Speot. Pantes. Speot. Lah. Kipli. Tos gaduh ka bogoh teh acan. Tol nanya kitu. Nya geus atuh tuh. Encan mah. Mana yang rambut? Hah? Yang rambut. Siapa lah tanya gitu. Iya. Sok tanya sih iya. Sok. Sok Mungkin jelas tuh siapa? Sok dengekeun kerja. Sok. Asisirnya menjelas. Tanya bahasa Inggris sok. Gimana kai? Hah? Unyit. Ya karena kabarana gitu. Yuk barudak teh lalawun budak teh ieu teh. Pan sia ge anak buah sedo, atuh sia ge dibayar meureun. Ai sia masih kikituan. Kita anak buah aing teh. Cek dulu tuh. Wani itu mah? Hah? Mah wani. Anjing dingakieun warna. Bisa. Tong galut mana? Aing galutin sia. Tenang gitu. Galutin sia aing mah. Menang. Menang. Sok atuh gara lu kurang main balik ah. Sok. Sok cicing heula, sok cicing heula. Tuh diuk. Diuk lah atuh ka mana? Lieur nyari barudak. Heuh, Sok nanya di dia tuh. main cabicing atuh seteh. Tuh. Si Adon duluan atuh ju. Don. Dia atuh duluan anak. Salah. Yang berkelanya. Sama main Bali. Orang lihat tuh. Sok ngulang teruskan. Anjing. Aing mah. Barudak teh kang itu patut geuningan ngalalawan kanu gede teh. Aduh aing mah kumaha zaman ayeuna nya euy. Tah ieu geuningan barudak teh geuningan. Makan tangul geuningan butuh. Duh. Kanaon Iya, bieu barudak darata galelut. Padah naon galelut. Heuh cing kunaon. Sama kapusingeun. Oh, dan dia geus lila. Enggeus tadi si Kipli ka dieu maneh mah. Kipli. Heeh. Nah, urang teu papanggih. Atuh da maneh mah ni lila tuh da ka dieuna. Urang aya perlu heula tadi teh.
perlu naon? Rek mari lotek. Mana lotekna? Duitna eueuh. Ai mana? Tinggalin Di mana na? di ditu, Di ditu di mana? di bank. Duit batur ai mah. Bae atuh. Duit batur ge. Da teu meunang kitu-kitu ai mana teman duit batur. Atuh nginjem heula tuh. Hah? Nginjem heula. Loba duit mah kurinya. Aing mah sarua we kurinyo mah atuh. Aya uing mah loba di imah. Oh, di dia tadi mana ketinggalan ngalamun. Heeh, don urang teh keur ngalamun. Heeh. Ngalamun kunaon? Urang teh kieu Aya modal. Kali modal atuh. ieu teh eueuh tempatna di mananya? Di mana we atuh pan biasa nama lamun modal. Kuat geuningan, sok ka kebon. Bon. Heeh. Ulah tuh don bau tu batu ke kata ieu mane ka kebon. Ya gali heula atuh taneuhna. Pan sok modal geuning, mun budak sakola kaberatan. Nah, ka kebon gali heula taneuhna. Moal bau. Usiat don kena tuh don da ombehna urus kayu ieu mane. Ombehna mah ku daun naon we ku daun sampe atuh. Getah man kana buju urang ieu mah. Moal getah. Paling oge seungit. Seungit. Heeh. Ajaran mah Ajaran we atuh. Hah? Ajaran. urang kangen ka mana tuh da ieu teh. Kangen naon atuh mane mah kangen ka urang. Heeh kangen. Pas kiai wae mane mah Kangen ka mana dan? kangenna pedah naon atuh kangen. Kemau wae udud mana? Da mane ngaledek wae ka urang teh. Ka dieu teh urang mah da kangen ka mana teh nungguan teh sugan teh ka dieu si don cek mau udud. Heeh da pan kamari ge usaha. Usaha naon deui wae mana? Usaha neangan rongsokan teu payu-payu. Rongsokan naon mana eta? Kamari teh pan jeung si Petet. Heeh. Neangan rongsokan ngumpulkeun. Oh. Ale-ale, aqua, terus sendal, anu caroplok, teu payu-payu dijual teh. Emang jualan ka saha? Jualna ka tukang tarigu. Ya mah sok diajak belagu kitu. Emang kumaha? Nya jual rongsokan mah nya ka tukang ieu aya mana ka tukang material aya mana? Mana beuki parah. Mana tukang rongsokan? Aya mana? Nya heueuh sok we sok dijual sok Naon di material, sok jual naon? di material. Heeh. Eta naon palalon geuningan. Paralon. Oh, Oh berarti urang teh ngajual rongsokan teh kudu ka material. heeh. Oh, bener oge ketang manehnya Heeh. daripada ka tukang tarigu mah. Nya heueuh atuh. Berarti urang nu lieur nya. Heueuh mah lieur. Kumaha tuh? Sukan diwe nya. Heueuh. Sugan isukan mah atuh. Supaya teu mah bisa jeung meuli rokoknya. Heeh. Kemana ulang ngalamun wae. Heeh. Bae lah ka Bogor mah kege nyusul aya. Heeh. Besok we nya urang mau lila kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nanti jalan dong. Siap, siap. Alright.